Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu mangga orang lajeng gendei dongeng Sunda Timang Jaya dina carios beurit bodas. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi kalayan aya manfaatna oge ulah hilap diantos pisan dukungan anak ku cara menekan tombol subscribe na. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Inon harita aya pamenta kanu jadi anak pamajikan maneh nama cenarek nyaung-nyaung we di lebak. Tugas kitu mah enon nguniang nangtung nyekelan kana tihang tuluy ngoloyong ka jero kamar. Nyokot samping sarunga anu menyampai tina kawat sasampayan kalawan disolenangkeun. Harita Inon alak ili kaluhur palang dada panto red kana palang dada janela siga anu ditinggalian. Red kana bupet kojeng kangalengkah muka panto bupet telila ditutupkeun deui. Lang Inon ngahuleng telila dongko tunga tengo kana kolong ranjang. Breh di kolong ranjang aya kaleng kepeng tuluy dirongkong. Kuniang nangtung deui bari ngasupkeun kaleng kana jero bajuna di halangan ku sarung. Koloyong kaluar deui ti kamar kebat katepas ari Nyi Santi. Nyi Sarti harita gegerendengan nyarita ke anakna di dapur. Keun wae rom lah tong dicarek tong dihalangan kumaha karepna we bapa maneh mah. Hayo ke datang deui urang adatna. Nya da kuring mah nyarek sotenan melang mah bising hayang kacai ti peuting mangkaning di lebak teh sakitu carane omna aja babuh batur pisan. Heueuh sanajan hariwang-hariwang ge. Ari bapa maneh maksa mah kumaha deui hayo ke amak ka maneh. Kawas teu apal wae kana adat pangadatanana. Keun bae anteur sakahayangna sugan heueuh di lebak matiis ngajajabkeun aku maneh ieu nya bari sakalian mawa kejo jeung caina kana teko sok kadinya gerangalan kejona kana rantang jeung deungeuna tuh tekona mah geus meunang isian mah tadi bisi bapa maneh rek init ayeuna tema Nyi Sarti teu hararese Nyi Romlah ngawadahan sangu kana rantang deungeuna dipisahkeun sarantang atuh bekong geus dikaitkeun kana teko make sama entong mah Nyi Romlah mukakeun hihid nu dipake nuruban coet dieusi ku sambal goang. Make we ngantong loba teuing, tema Nyi Sarti ngalaan sambal dibungkus ku daun cau jeung uyah lemu. Sabab Inon mah lamun dahar sanajan angeun atawa aya lauk asin oge, uyah mah tara tinggalkeun da geus kitu kabiasaanana sok kudu jeung uyah bae. Waktu Nyi Romlah keur mungkuskeun sambal, keur mungkuskeun sambal torojon Inon norojo deui. Ayo atuh Romlah bapak jajabkeun heula. Da geus ieu ayeuna mah engke mah bising kaburu hujan. Inon ngajakan ini. Nya ayo atuh tema Nyi Romlah regeyeng kana teko di jingjing. Sabelah deui ngajingjing rantang dieusi ku sangu jeung deungeuna. Ayo atuh Sarti ulah urang rek kalebak euy bising maneh keung mah eueuh batur si Romlah we sina ngenong di dieu jeung barudakna. Inon bebeja heula ka Nyi Sarti pamajikanana. Nya eta gerek menta dibaturan ku si Romlah tema Nyi Sarti. Geus kitu majrut Inon turun dituturkeun ku Nyi Romlah anakna tuluy ngaleos ka kalerkeun. Nyaeta maksud Inon rek ngadoni is di sasaungan. Geus tepi mah kana sasaungan kalawan Inon geus asup Nyi Romlah balik deui dina leumpangna gagancangan. Sabab ningali pihujaneun geus ngadingding. Jaba ngarasa keung teu panggih jeung jalma saurang-urang acan. Ongkohan harita teh geus nyedak kawanci magrib. Sora tong neret meniting kolear baleger dibarungku sora manuk ungkut-ungkut. Telila di jalanan Nyi Romlah geus datang deui kalacat unggah nyampeurkeun ka Nyi Sarti indungna nu keur ngarawuan cangkang sampe di wadahan kana tolombong leutik. Mah wayahna nya ayeuna mah moal ngenongan paling-paling ge si Aceng di dieu bising ke peuting ngakangkar di Bali. Mangkaning kuring can nyangu ieu teh cek Nyi Romlah ngajanteng dina lawang. Keun bae da aya si Kardi bisi datang peuting. Bising datang manehanana tema Nyi Sarti jerut Nyi Romlah turun deui balik ka imahna nu teu sabara angang ti imah kolotna. Sadatang-datang Nyi Romlah tuluy mirun seuneu rek nyangu sadiaan salakina bisi balik peuting. Da puguh Kardi salaki Nyi Romlah usaha di kota kana dagang es. Ari balikna tara tangtu sok aya 3 poe sakali tampolana lamun dagangna keur ti iseun mah saminggu sakali. Harita ge geus 3 poe Kardi can balik-balik. Nu matak Nyi Romlah teu ngenong oge. Bisi salakina bali. Ninca kawanci magrib, anakna Nyi Romlah nu gede geus dititah ngenong di dinina.
kalawan tehara rese anakna indit bari nyuhun Quran sabab tiap sore sok di papatahan ngaji kuninina kaayaan di luar ke bekilira bekira perepan gaang geus mimiti reang di sarada kitu dicicil cika-cika geus kala luar tina rungkun ting kartip ting carelak rabeng kamana-mana akhirna masa buder madhab ngabeleg-beg kateureuy ku beleg-begna mangsa peuting nu semi jempling rahe comrek jalma-jalma diunggal imah geus narumpi nu kadenge lintang ti sora barudak keur ngaraji teu lilajep carempe taksiran geus barali ka imahna sewang-sewangan saurang awewe gawena ngajejentul di tengah imah sorangan anakna nu leutik geus ngagebra ti bada magrib keneh teu lila kojengkang katepas tu ngatengok horeng eta awewe teh nyiromlah keur ngarep-ngarep salakina can balik keneh bae gek nyiromlah diuk dina babalean tuluy ngagerendeng jero dadana. Nah Kang Kardi teh can balik kenehnya geus 3 poe ayeuna moal kitu moal balik kitu ari rek ngenong di emak sok sieun balik jeung melang deui di dieu eueuh sasaha lamun aing ngenong teh mah di emak tapi keuna sugan ke balik da sasari ge sok jam 8 atau jam 10 ayeuna ka karage Isa kitu geurentes hate Nyirom lah koloyong ka jero bari nulakan panto bus ka kamar ngarengkolan budak nu keur ngagebra jam 7 jam 8 nepi ka jam 8 jam 10 Kardi salakina Nyirom lah can balik keneh bae atuh Nyirom lah ngarasa bingung ari rek ngadon ngenong di indungna melang di imah eueuh sasaha makaning sok aya bangsat sajabati kitu sieun salakina balik ari cicing bae di imah keung ukur kadua budak nu leutik tungtungna Nyirom lah ngadon ngajejentul di kamar beuki lila beuki peuting di luarin wawangunan asa beuki jempling teu ngadenge sora nu batuk-batuk acan nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas kitu de bangkong jeung bancet geus recet di sarada di sawah nu anyaran diramet minum jegug-jegug kadenge anjing ngagogog hawar-hawar ti jauhna atuh Nyirom lah ngarasa keung eueuh batur pisan komo ngadenge anjing rageg mah teu puguh pipikiran sok sieun aya bangsat da biasana lamun aya anjing rageg sok aya kajadian nu kapalingan tapi teu lila ka keung jeung ka sieun Nyirom lah ngadak-ngadak leungit sabab kadenge sora rona narakolan kokol orang harita teh geus ampir jam 11:30 sadeng nu diarep-arep mah canjol keneh bae taksiran salaki Nyirom lah moal balik peuting harita duka aya halangan duka lamun dagang nanti izin dan nya kitu dagang es usum ngijih masuk teu pati payu atuh beuki lila sora kohkol asa beuki deukeut samalah ku Nyirom lah kadenge saurang rona kakawihan bari ditarabeuhan ku baturna duaan ku kohkol ting keureuleung asa genah kadengena ari katamah-tamah sora nu karakawihan rada genah montong tibu-tibu teuing nya cece rek bonteng mah baligo bae mangadui entong kitu-kitu teuing nya cece rek goreng mah bae teu wae disengakan ku baturna ting tung tang ting tung ser ting tung ting tung ya cek baturna para mitra ditungtungan harita teh ku ngahehe atuh baturna nu saurang deting barakatak seuri ngong ngawih deui kamana mah nyanyiar payung mang aduy sakieu panas poena kamana nyanyiar duyung cenah Mang Udi sakieu panas hatena samangka buah samangka ti Majalaya teu nyangka nyai teu nyangka teu sangka rek sulaya nyiar said kepala dewa kini-kini dina pago aya ijid aya ngewa nini ngadon disko horse cis kacang buncis nyengcle tri anggolati kuda toma nini kencarkeun toma aki idekeun blang dung blang pak ceweweo taranghi baraya ulah tadi berateng baraya baru gak kejo abu kurang hirang cek ronda menisiga nu suka hari-hari bari kawe maju kawetankeun palebah buruan Nyirom lah reg ronda tiluanana areureun tuluy dariuk dina golodog gero nu saurang ngagegero Kardi samarukna aya yang Kardi ulah tali berateng jang pokna atuh Nyirom lah hane malanek bari kaluar ti kamar teu aya pun lancek mamang baru dak eueuh ka mana kitu ronda nanyakeun
kulut trak Nyiromlah ngalaan pulak pantok serta dibuka bari ngajingjing teko jeung gegetuk sampe kana piring seng gelas na tilu siki. Puguti tadi abdi mangarep-ngarep papana budak cara tangkeneh mang, cek Nyiromlah. Nuna teko jeung opieunana. Nah kemana gitu? Ronda nareret. Biasa we usaha di kota mang, biasa masuk 3 poe sakali balikna. Ari ayeuna geus 3 poe can balik-balik. Tema Nyiromlah mang nyiciankeun cai kana gelas tilu siki. Sok mah ngaropi kadinya kabeneran ieu aya gegetuk tadi nama ngage-ngage bapana budak kali heugeuh wae. Diisukeun bisi haseum mangkaning di kalapaan teh mang. Pokna deui nitah ngopi karona. Tah percaya ka dewek Salim, cek dewek kumaha tadi euy. Hehe. Tadi kumaha ngomong ka ilaing lamun jadi jelema kudu gede kasobaran. Eueuh nu mere ngopi ti ditu meunang kapan ti dieu ti Nyiromlah. Nu mata kudu percaya euy ka mama nyai. Ka mama nyai mah tuh. Itu rezeki urang sarerea hasil karya dewek saya siling teu nyaho lain cek Ronda nu katelah odo. Hasil karya naon make jeung hasil karya ilaing segala cek Salim bari ngusiwal ngedok dompet bako tina pesa karpet. Tina pesa kampret urang mita. Tuh nyari jelema biko mah kitu ai Ibro. Majarkeun hasil karya naon segala. Na teu kadenge kegebir ilaing dia dewek ngawih. Mangkaning sora dewek teh halimpu jeung aya kana 4 babakna atuh. Kapan eta hasil karya dewek lain? Akhirnya menang rezeki kan harku urang tiluan. Coba lamun bieu turun timah ngabetem wae. Mau datang rezeki teh sa Ibro. Nu pugo mah sia beuteung we seueul ka tiisan. Ditambah ucu Nyiromlah nu bae nolerkom ya boncenang herang ku Kaneng ngodo anggar ieu seuri teh nya Nyiromlah mesem. Ganyol-ganyol atuh terus ngora nyanyai. Aduh ai si bapa mah kumaha bejana nya geus cager. Cek odo ngalegot nanyakeun Inon para mitra sadaya. Geus cager kumaha di akang anger we kitu malah ayeuna mah asa beuki parna. Sukuna jariih jeung barareuh sama geus kana beungeut-beungeut ayeuna mah. Pagawean beurang peuting ke getret wae ditamakeun mah ditamakeun geus bosen namakeunana. Ayeuna ge ngadon diri tu we di lebak. Teu nganakar di lebak sorangannya. Akang mah tong boroning ti peuting ti beurang ge lamun ngaliwat kadinya. Sok raya-rayaan atuh bulu punuh keueung. Komo kamari mah basa keur gujuru-gujuru juri girawing. Tara-tara acan akang ngalantok kadinya. Tapi Kang Inon mah kudu deungan akernya ngado nyaung-nyaung sorangan. Ngan eta ketang ayeuna geus jempling tara aya nu manggihan juri-juri geuning nya. Ceuk odo pok baturna nu katelah Salim mainan. Dan nya Mang Inon malu deungannya di citaku indung si nyai sina nyaung-nyaung di lebak. Salim ngareret ka Nyiromlah. Teu aya nu nitah mang samalah ku abdi ge sareng ku emma dicarek. Kawas nu teu boga tempat we nganya kitu teu ngagugu ari rek patugreng-tugreng sok sieun ambak mangkaning si bapa mah tara kaopan. Meureun mah ge apa kan adat pangadatan bapa abdi tema Nyiromlah. Da nya ketang Mang Inon lah gede amok jeung boga sifat berat batu. Lamun ceuk manehna kudu beureum teh tara beunang dirobah deui. Tapi keun nyai sugan bawa lamun si bapa ngambek ulah dilayananya. Tara mang tadi ge ngadoni is di lebak dianteur ku abdi. Nya teh kitu adatna teu sarua jeung batur. Sok nya dikeureuy atuh mang. Cek Nyiromlah. Ditampi atuh nyai. Salim ngangkat gelas meh bareng jeung Ibro regot ngarinum cain teh haneut keneh. Barang Salim ngareret kana piring nu maksudna marek ngopi gegetuk. Nyampak 2 sikili taksiran sabot Salim ngobrol teh jeung Nyiromlah. Si odo mah ngalimed we ngadaharan gegetuk sampe beak 4 siki. Dulu itu si Ibro mun sakila pisan eta. Aduh ampun Gusti. Gegetuk sakilu ngahunyudna kari 2 keureup. Susungut tanah haun si teh taksirana. Urang keur ngobrol teh manehna mah ngalimed we nya. Isti asing deui atuh si Cau malah. Di mana-mana tukang pembersih si eta mah bukan kadut-kadut bako ya kadut tebak ya kadut kebo. Cek Ibro hatena hayang seuri. Tong sok diajar ngeceblak lahir bibir ilaing mah. Naon pangna gegetuk dihampol ku dewek cing. Heueuh gamuhang si laing mah. Tema Ibro lain gamuhang. Tapi dewek sing jadi dosa. Sia disangka ku Nyiromlah nampik pangasih. Ku dasar eta ku dewek ditarimakeun. Sabalikna maraneh dibere rezeki teu gancang-gancang ditarimakeun. Nu mata ku dewek mah diwakilan. Ku dewek didahar 2 keureup. Wakilan maraneh 2 keureup cewang. Jadi dewek ngadahar 4 keureup. Odo ngahehe seuri. Dah. Gandeng si Cau lah. Yo Ibro urang hider deui euy. Keuna si Cau malah. Tinggalkeun cek Salim tuluy ngaleos jeung si Ibro. Ieu tong sok kitu luhur make jeung kelana tuh nyai nuhunnya. Sabangsulna Kang. Tema Nyiromlah bari nyokotan gelas jeung teko urut ngaropirona. Bus harita Nyiromlah. Ka imah kalawan panto ditulakan deui. Harita Nyiromlah ka kamar goloyoh ngedeng.
tapi tidak baik sare si ganu jauh pitunuhun sedang Rona mages jarauh ngalider geus aya sajam narona eueuh kadenge anjing rageg atuh nyiromlah ngorejat hudang ceuk pikirna sugan we salakina balik digogogan ku anjing cungungung kadenge anjing babaung asa deukeut puringkak nyiromlah muringkak bulu punuk ngadenge anjing babaung deukeut nakar kadenge namah wetaneun imah bapana teu lila jep anjing anu babaung teh jempe kitu deui nu rageg heuleut sawatar menit sanggeus aya anjing babaung di luar sada nu ngaguluprakeun anu ngaguluprak si gaya jalma nu ungah samalah maka ketrok kana panto atuh nyiromlah curing hak timuru namah salakina balik koloyong keluar di kamar bari nanya saha nyiromlah menang dua kali nanya bari ngajanteng deket lawang sedeng nu di luar mah teu nemalan malah keketrok we kana panto saha di luar Kang Kardi teh pokna teh kakara nu di luar sora lalaki nemalan nya na atuh para mitra sadaya harita atuh nyiromlah nyarita deui kelanan rek dilaan heula tulakna mani penting-penting teuing atuh balik teh Kang Kardi nyiromlah kulutrak ngalaan tulak anak berai panto dibuka horeng eueuh sasaha atuh nyiromlah ngahuleng malah ngagerendeng jeroin dadana har nasa atuh nu kaketrok kana panto teh nya da bieu sidik nemalah nyebutkeun nya tapi ditepas eueuh jelema moal Kang Kardi ngaheureuyan kitu turun deui heug nyumput cek gerentes sate nyiromlah timuruna masalakina ngaheureuyan kalawan nyumput kojengkang nyiromlah katepas tuluin ilak alak ilik di luar tapi waleh di luar ge eueuh sasaha keur kitu ujug-ujug puringkak bulu punukna maruringkak gancang nyiromlah ka jero meni teu sirikna ngaberetek lumpat pantona ditulakan deui tuluy asup ka kamar kakara gerek diuk sisi ranjang cungungung kadenge sora anjing babaung meni melewung pipireun imah barakatak di pompok kamar sada sora lalaki ngabarakatak puguh nyiromlah asa tamah keung ku ngadenge sora lalaki babarakatakan tapi timuruna mah karona heureuy atawa rek tas ngintip iya aku balang ngorona teh nya ngadon ngararintip samarukna aing keur sosonoan meureun jeung bapana budak keun sia lamun isukan pangi rek dicarekan sia ku aing nyaan moal salah deui atuh nu sok antap intip ti tukang ieu mah lintang ti Kang Odo da nya kitu Kang Odo mah sok cunihin bieu ge kaketrok kana panto moal saha deui lintang manehna nyiromlah ngagerentes dina hatena nyangka Odo keketrok kana panto padahal mah tadi geus areueuh teu balik deui ka dinya guluprak cenah kadenge sora nu ngaguluprak ditepas tapi harita nyiromlah cicing di kamar teu nanya naon-naon ceuk pikirna Rona ngaheureuyan na atuh ciri hila kadenge sora awewe ciciri hilan bari tuluy ngagegero Inon Kang Inon hayu Kang Inon hayu pokna sajabati sieun teh keur nyiromlah ngarasa kaget aya awewe ngagegero Inon bapana bari teu apal kana sorana disebutkeun sora indungna nyiromlah da lain kitu sorana mbab indungna mah tapi atra ngagegero Inon cungungung anjing babaung deui meni melewung ti beulah kidul kadenge anjingna meninga harita teh para mitra ngagogogan bae leungit sora awewe nu ciciri hilan bari ngagegero Inon barakatak sora lalaki babarakatakan kadenge na ku nyiromlah asa di dapur malah sada nu guguluprakan para nyiromlah ngaleper gancang ngarawu budak nu keur ngagebrak tuluy babacaan sabisa-bisa harita nyiromlah maca ayat surci menang tilu balik maca ayat kursi menang tilu balik geus kitu majep teu ngadenge sora naon-naon nu matak ngadatangkeun ka keung jeung kasieun nu kadenge lintang ti sora bangkong jeung bancet beuki recet ditumbu ku sora lonok ting keureuleung ciang-ciang meni baleger harita teh para mitra sanggeus eueuh dedengean mah goledag budak dikadengkeun deui kalawan dikekeupan akhirna nyiromlah kasarean ngagebrak taksiran geus teu kuat ku pitunuhkeun amatuh malikan kana kayan Rona peuting harita ngaliderna geus meunang dua balikan tuluy reureuh di gardu sisi jalan Ronaan samalah bari ngadurukan runtah sabab teu kuat ku tiris ongkoh geus nyedak kawanci subuh anu kira-kira satengah tilu Salim gawena ngadeang-deang dampaleungeun karasa baal Odo aya teteh keur ngarimunan sampeu kuruhak durukan meunang ngalati kebon anu Inon satangkal
Ari Ibro harita campego gigireun garduh bari ngadiukan kokoh. Bro, montong molor sia bisa nu ngontrol ke ti balai desa euy. San hees da kuring teh hees keur ngajentul. Mun tingali ku sorangan atuh. Teh mah Ibro lah duge kadinya mah itu nu mangarengko atuh di gardu Ibro. Ngara dewek wareg ngedar buih sampe. Sampe ti kebot Mang Inon mah peed euy mu yutuk lah. Sampe maneh hotel komo lamun di daharna jeung gula kawung mah lah. Heugadeuh diseuna ku teh panas piraku we teu ideun. Teu tak edun eureuleu nah sugan mah nyan. Mulai duana aduna atuh da. Buih sampe jeung gula kawung lah. Mulai duana sugan mah. Oh, si laing mah hayang bentet sorangan sia. Tapi kope ketang lah hekakeuk sorangan. Asa si laing sanggup digusur ku Kang Inon. Mangkaning Kang Inon teh tukang hauk pelotot. Hana isieun gua Kang Inon mah tuh. Jelema geus rarempok itu dipikasieun. Diberi gerak tampel mepet dia mau teu ngaringkuk ka kawas kuuk atuh. Komo lamun diberi gerak ye bogong ngajol. Alah moal teu ngahonyon atuh. Teh mah Odo bari ngorehkeun sampe. Na ari Odo tas nyarita kitu ujug-ujug paralak anu ngawuran samalahkeuna kana sirah Odo. Odo ngorejat mun cereng ka Salim dume harita Salim ngojengkang. Padahal Salim mah rek gogoleran di gardu. Muntong sok itu Lim euy. Dibentur sia kos bolona keur sia ngeureun batur beuna ge. Teu puguh teh. Kunaon ari Odo sileung beureun teu? Teu puguh-puguh ngadon mun cereng na teu meunang dewek kitu gogoleran. Lain dewek mah nu weureuy sia silaing kos nu hamileung pisan. Ngawuran manikeunna pisan kana hulu dewek. Sing keket deui lamun dewek ngawuran. Geuning dia silaing ngajong ngajengkang. Ari kojengkang ari seueur ngawuran ku taneuh. Manya jurig mah sia. Cek Odo tetep nyangka ka Salim ngawuran. Keur kitu paralak-paralak kana kenteng garduh aya nu ngawuran deui. Nepi ka Ibro ngorejat nangtung kitu di Salim ngorenjag. Dah. Salim, Odo aya nu ngawuran euy. Sahanya nu nyingsieunan kitu? Banting sia ku dewek temennya nu nyingsieunan teh. Montong nyingsieunan silaing sia. Dikira dewek rek sieun. Ka dia silaing nyamperkeun sia tong lelekah kitu. Sok buru-buru yeuh hareupan hareupan jeung dewek. Cek Odo ngadon ngambek kanu eueuh jirimna. Sanggeus Odo ngomong kitu barakatak lalaki seuri bari nanyakeun Inon. Ni mana si Inon Aya si Inon ilinya ngeramenyakeun. Ni mana si Inon ngajenogna. Kitu caritaan anu kadenge ku tilu urang ronda. Pok Ibro nanyakeun ka Salim rada harewosan. Lim, sanu nanyakeun Inon teh nya? Anyedog sia jempeng ngomong sia babacaan angurnya. Cek Salim ditah babacaan sabab hatena boga timuru. Eta sora lain sora jelma biasa. Odo ujug-ujug gerowok nanyakeun. Saha si lain teh, Engko nanyakeun tapi teu adu hareupan. Sok aya atuh montong nyumput. Pas bolon pisan si lain mah dia nyamperkeun. Rek naon atuh nanyakeun Kang Inon. Buru-buru bising dibentur sia ku aing. Pas dewek teh nyaho siling nyumput, cek Odo. Atuh Salim ngarasa keheul sakitu dibere isarah ge ngantelkeun curug kana bibir teu ngartieun. Kalapok ngomong deui leuwih tarik. Mereka luar moal sia. Lamun teu kaluar sia dibentur ku aing huluna. Serebeng aya haseup nyerebeng bodas. Leungit haseup ngajanggelek mata ka manuk pikasieun jangkung gede. Beungeut teu puguh rupa jaba suku jeung leungeun baruntung tapi bisa nangtung. Barakatak seuri. Sok ngeura bendur hulu ngaula. Jurig, cek Ibro ngagoak bari bertek lumpat pangheulana. Salim jeung Odo ting balecir patarik-tarik teh sirikna silih dupak. Nepi ka daratang ka imah masing-masing tuluy ngaringkeb teu kadenge batuk-batukna acan sabab sieun diudag ku jurig. Nepi ka brai beurang deui nu tiluan sarua teh sarare pisan. Berangna kirawan cihanet moyan Salim datang ka Odo. Pareng keureumahan suluh di pipir sadatang-datang teh Salim make ngagelendeng ka Odo tina kajadian peuting. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, sadatang-datang teh Salim ngagelendeng ka Odo tina kajadian peuting. Odo, ari si laing kunaon lalampahan teh alabatan ti teu hideng nakernya. Cing atuh sok diajar uraung sia diajar ku harung gampung ngomong teh. Janji pelenung abah kena bibir teh dibungkul eta teh tulangan. Kumaha mun saeupeting aya nu cilaka salah saurang saha nu rek ngarasakeunana. Ieu mah dibere isarah ku dewek ngantelkeun curug kana bibir siga nu biko kalah abong-abongan.
kapan geus ditemongan kudu kitu mah si laing mangpret geuning. Keun ku perkara labuh paling-paling awak nyeri atau sirah banjunur. Nyarajang lamun dikerekep kudu kitu. Rek bisa unggah peta kumaha si laing cing. Si laing wani ngayonan bangsa jurig. Udah sanu nyangka tuh baris ditemongan kudu kitu atuh. Disangka ku dewek mah nu ngawuran teh jelema biasa we ngaheureuyan. Kok geus sababaraha poe ka paranya kapaheunnya kok sababaraha poe ka pantara aya gujrud anu mangihan jurig. Matak sajongobok dewek mah teukeung atuh teh sieun peuting ngarona teh. Moal jurig di kebon Mang Inon kitu. Lumeh tadi kuring ngalah sampeu di kebon Mang Inon. Heug dirinya aya jurigna atawa jin inguan Mang Inon pura tunggu kebon meureun. Nyawa teuing rek inguan lainna mah ngan pingke deui ulah sok sompra euy. Make nyebutkeun hanai sagala ngayunan Mang Inon. Sareat tak kitu sotenan buat teuing hakikatna mah leuwih wani leuwih pinter batan ilaing. Bari nya teh makhluk nu tadi inguan Mang Inon heug nganiaya ka diri laing samodea ka Mang Komar, samodea ka pamajikan Mang Gopar, jeung kanu sejena. Nah si laing untupan ngayunan makhluk samodea tadi bisa naklukkeunana tong boroning si laing atawa dewek geuning guru Mang Gopar oge nu ngaran Bahdalung kasebut luhur elmuna leber wawanena hampir-hampir cilaka ngayunan makhluk kitu mah. Salim setengah nyekseukan ka Odo. Sedang nu disekseukan mah meunang sawatara jongjongan melenguk we bari ngagerendeng jero dadana. Dipikir kadinya malah teu salah omongan si Salim teh. Omongan aing sompral teuing atuh da. Dapanyana teh mah nu ngawuran teh manusia biasa, boro ku aing satengah ditangtang we. Ari heug teh pikasieun. Lamun jeung ngasukuona kabeh dengan baruntung bari teu bisa nangtung. Tapi bisa nangtung anehna teh sugan nya we jin inguan Mang Inon teh pura tunggu palakan meureun. Kayak kieu mah kapaksa aing kudu sanuk-sanuk minta dihampura ka Mang Inon rumasa tadi ngalah sampo di kebon manehna. Kitu dina gerentes sate Odo. Gede kepercayaan yen makhluk nu nemongan peuting tadi teh jin inguan Inon. Geus kitu mah pok Odo kakara nyarita deui bari tangah tuluy neuteub kana begeut Salim. Moalnya lamun dewek rek ka Mang Inon deui. Maksud jeleng rek naon nepungan Kang Inon? Maksudna mah rek sanuk-sanuk we dumai peuting tadi dewek ngalah sampe. Nu manehna bisinya makhluk nu peuting inguan manehna. Bari sakalian hitung-hitung ngalongok manehna. Temal Odo. Maksudna rek menta dihampura ka Inon sabab rumasa ngalah sampe ti kebon. Ujung mah ka ditu ngadewek mau bisa marengan euy sabab loba pigaweun. Sakedeung ge rek ngirimkeun awi ka Lebak. Eta iraha ilaing rek ka dituna. Ayeuna we tapi rek ieu naon teh rek maratkeun heula ieu mudahan lesuluh. Bari sakalian rek ngayeu ngadon ngarit girangeun kebon Mang Inon. Yo atuh. Ngancing beak-beak siling ngomongna ka Mang Inon euy. Yo dewek mereka Lebaknya. Salim balik deui ari Odo harita maratkeun pigaweun. Teu lila geus beres kalawan suluhna dihearkeun di pipir malah tuluy baberesi heula katampian. Teu kungsi 5 menit sabada Odo di baju leos init nu maksudna mah tayalian. Rek ngadatangan Inon. Tapi harita Odo nyimpang heula ka imah Inon ceuk pikirna bisi Inon aya di imahna. Da ari dijugjug ka saung Mang Odo mah horeameun dina balikna nanya. Odo geus nepi ka imah Inon kalacat ungah ka tepas. Punten kulan, Odo nyebutkeun punten menilamat. Bareng jeung di jero anu nemalan saurang lalaki ngora keneh tayalian Kardi. Minantuna Inon kabeneran subuh-subuh balik. Mangga, Kardi ngojengkang berai mukakeun pan. Geuning Kang Odo. Sok ka jero Kang. Geuning aya Jang Kardi ira datang Jang. Tadi Kang subuh jam 4:30. Tema Kardi pok nyiromlah pamajikan Kardi nanyakeun. Bari ting torojo jeung indungna ti dapur. Saha Kang Kardi? Iya Kang Odo, tema Kardi bari mundur bus ka jero. Mung hanya kal waktosna ka Bujang Seep. Alhamdulillah nemai kapidangkeun dina carios berit bodas dina bagian ka 31. Hatur nuhun kepala wargi anu parantos setia di cenah Sampurasun dulur. Oge hatur nuhun ku dukunganana ku cara subscribe, like sareng komen. Hatur nuhun permios.